Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawdunatin muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Al-ayat. Langkung dipayun hayurang sami-sami manjatkeun puja sinarang puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah wa ni'matna dipasihkeun ka urang sadayana, terutami nikmat iman, nikmat Islam, taufik sareng hidayahna, sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah urang tiasa kempel deui dina tempat anu mulia ieu. Mudah-mudahan kempelna urang di dieu sing jantan wasilah urang kenging ilmu anu manfaat, amin. Jantan wasilah urang dipanjangkeun yuswa bari diangge ibadah, jantan wasilah urang dijembarkeun rizki bari barokah, jantan wasilah urang dipasieun husnul khotimah, sareng mudah-mudahan putra putri turunan urang sing janten jami-jami anu sholih terus sholihah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinareng salamna pamudah-mudahan disanggakeun ka nabi urang sadayana, nabi anu paling mulia, khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin, imamul makhluqin, nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahilap kali keluargina, ka para sahabatna, katut ka urang sadayana selaku umatna anu pamudah-mudahan kenging syafaatna kin yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kasepuhan, para tokoh masyarakat, ibu-ibu sadayana, para hadirat sadayana anu sami-sami hadir di tempat anu kusim abdi dipihormat, pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin. Urang teraskeun kana hanca masih kene surah Al-Waqiah ayat Thullatun minal awwalina sabaraha? Ayat 12 ayat kan sorry di Bismillahirrahmanirrahim ayat 12 nya 13 Thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunatin muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Thullatun sagolongan minal awwalina di pirang-pirang anu dipayun, wa qalilun jeung anu saalit minal akhirina di pirang-pirang anu pandeuri. Ala sururin eta sabiqun teh ala sururin eta netepan dina pirang-pirang ranjang, maudhunatin anu ditaretes ku inten permata,
muttabiina barina anu nyaran deui kabeh alaiha dina itu surur inul ranjang kasur mutaqabilina bari anu pahareup-hareup kabeh ya tuku muriling alaihim kaitu as-sabiqun kapungkur ngingon kamari sanga wildanun pirang-pirang pelayan surga mukhalladuna anu dilanggengkeun kabeh bi aqwabin kalawan mawa pirang-pirang cangkir wa abariqa jeung pirang-pirang teko wa abariqa jeung pirang-pirang teko wakasin sareng gelas mimma ainin tina cai anu ngocor tina sumber cai la yusaddaquna anu henteu dinyerisirakeun itu sabiqun anha tina itu main wala yuzifuna jeung henteu mabok itu sabiqun wa faqihatin jeung buah-buahan mimma tina perkara ya takhayyaruna anu pilih-pilih itu sabiqun walam tayrin jeung daging manuk mimma tina perkara yashrabuna anu hayangeun itu sabiqun panjang kene wallahu a'lam bimuradi qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Para ibu sadayana, para hadirat sadayana, surah Al-Waqi'ah ayat 13 ieu masih kena nyambung sareng ayat satacana bahwa dina satacana wa kuntum azwajan talata yaumul kiamah teh mungkin jam teh bakal kabagi 3 golongan. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah hiji golongan aya anu dibelah katugu. Nomor kaduana wa ashabul masyamah ma ashabul masyamah. Kadua golongan teh aya anu dibelah kenca. Atuh mah ngaroskeun kumaha namina alam masyar. Kumaha ngaraoskeun damina cenah hisaban bakal hisabeula. Kumaha ngaraoskeun nampi di buku catatan amal ku pandangan anu katugu. Kumaha cenah mizan ditimbang amalna. Kumaha jambat siratal mustaqim eta ashabul maimanah. Nomor katiluna golongan teh wasabiquna sabiqun. Ingat parayun eta dogeri hisab. Moal ngarasakeun hisaban, moal ngarasakeun nampi buku catatan amal, moal ngarasakeun ditimbang amalna. Eta ngajambat siratal mustaqim nakal barkil khatib seperti kilat anu nyamber. Eta mah ulaikal muqarrabun. Jami-jami kesarakeun ka Allah. Anu leuwih nyaahan keneh leuwih cinta ka Allah ka Rasulna daripada kadirina nyarira. Anu mayunkeun keneh Allah mayunkeun Rasulna daripada mayunkeun dirina. Eta jami-jami fi jannatin na'im aya dina surga kanikmatan. Saha eta teh diteraskeun. Sabiqun anu timpayun lebet ka surga anu eta teh Tullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Sagolongan ti jami-jami anu tos ti parayun. Sagolongan saalir ti pajami-jami anu panderi. Ayeuna kaol ieu teh cenah para ibu sadayana. Aya 2 pendapat. Pendapat kahiji maka sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin teh bahwa jami-jami anu bakal menang ngingingkeun martabat anu luar biasa eta anu beberi hisab anu tipayun lebet ka surgana teh hiji golongan cenah anu syukur ti umat-umat sataacan Kanjeng Rasul wa qalilum minal akhirin umat Kanjeng Rasul mah cenah salitan anu lebet kitu teh.
Nyebatkan gitu. Hiji pendapat. Tapi pendapat kedua para alim ulama bahwa iya. Tapi pendapat anu kedua pendapat anu langkung sahih bahwa qullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Golongan anu seueur ti umat kanjeng Rasul anu ti parayun wa qalilun minal akhirin saalit ti umat kanjeng Rasul anu pandeuri. Dari anu awal maka emang perjuangan anak oge pikeun negakeun agama Islam teh hoyong salat teh bageula maupun mempertaruhkeun nyawa geula hoyong ngadohirkeun keimanan teh bageula mah ningalikeun bahwa urang teh jalmi Islam teh kudu mempertaruhkeun nyawa geula ari ayeuna mah da hayang salat tinggal salatna jadi jalma Islam tinggal banggana nanaon oge gampang teu nya. Tah, maka wajar lamun tama bahasana tullatun minal awalin anu bakal nanti namanya teh lebat ka surga as-sabiqun as-sabiqun teh anu seseueur nama umat kanjeng Rasul anu ti awal teh ashabi sahabat-sahabat Rasul kadituna tabi'in kadituna tabi'in kadieuna wa qalilun minal akhirin tah ka urang mah cenah kitu teh utos langka oge kisah kampung ge, lo kisah kampung ge kan? Kisah kecamatan ge, duka, anu kitu teh duka aya keneh, duka. Dan anu neng apal mah pada sabanten teh aya we gitu. Sabanten mah aya. Abu yang pasir kan aya keneh. Abu yang tadi pan meureun aya keneh. Aya lah sabanten mah. Kana masa kecamatan jalmi anu kieu teh yeuh. Anu mayunkeun keneh Allah mayunkeun keneh Rasulna daripada diri sorangan teh terus peduli karena dirinya lira teh asana teh gitu maka wajar lamun tama nyebabkeun anak wa qalilum minal akhirin agama ieu mah ditembrakeun salat gampang ari puasa gampang ari nyebarkeun agama Islam gampang ari naon teh berjamaah gampang ari naon pangaosan gampang hoyong dakwah gampang ayeuna mah tinggal prak daekna wungkul. Bageula mah. Gitu. Bageula lamun ka majama ngucapkeun 2 kalimat syahadat langsung digarebugan taruhanana nyawa. Ya balik deui aparek ngucapkeun 2 kalimat syahadat wae. Kan kitu bahasa. Ya lamun teu balik deui poe dipaehan. Nyawa. Ih atuh. Sampai ka kanjeng Rasul teh sareng para sahabat dilebetkeun ka hiji lembah, diasingkeun di lembah. Bara taun didinya, anu nyebabkeun 6 taun didinya. Teu kenging aya mamun anu lebet, teu kenging aya barang dagangan anu lebet. Sampai Rasul para sahabat nuangna oge cenah jujuputan anu jadi pada harita. Sedangkan juput di padang pasir sakumaha masih seueurna juput. Sampai aya hewan kumaha perkating kalaparan. Hayang mempertaruhkeun, hayang memperjuangkeun agama Islam. Tekiat-kiat teuing pan, akhirna pan hijrah di kota Mekah ka Madinah. Ditinggalkeun sagala rupi. Pan usaha ayeuna tos di kota Mekah. Keluarga ayeuna di kota Mekah, barang banda aya kota Mekah demi Islam sagala dicandak tinggalkeun. Dokap ka Madinah teu gaduna naon. Dokap ka Madinah nyalira awal deui kahirupanana sugan ribu itu maka wajar ya kamarinya wajar lamun teh mah cenah tullatun minal awwalina wa qalilum minal akhirin tuh ya masyaallah paling besar makanya tuh saur kanjeng Rasul teh khairul quruni qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum pangalus-alusna kurun teh katanya pangalus-alus ka generasi teh nyata korni generasi kami bebarengan jeung kami para sahabat. Dari sahabat teh pan anu pernah tepang sareng Rasul, anu pernah kumpul sareng Rasul, atanapi pernah ningali ka Rasul, atanapi pernah ditingali ku Rasul. Yang mina pernah ningali Rasul tapi pernah ditingali ku Rasul bari iman ka Rasul eta namina sahabat. Tumal ladina yalunahum tuluy generasi anu nyambung ke generasi sabada generasi kami tabiin mah ningali Rasul tapi barenganana jeung para sahabat tuman ladina yalunahum tuluy generasi anu eta generasi nyambung ke generasi anu saterajana tabiin aya deui
kalimah kanjeng Rasul di mana-mana datang hiji zaman, maka zaman eta bakal lebih goreng daripada zaman satu acan. Nah wajar, namun tema wa qalilum minal akhirin. Jami-jami anu bakal kitu teh bakal langking di zaman ayeuna teh. Ulah waka anu kitunya pareusena. Ulah waka anu leres-leres ibadahna cacak jami hoyong nu ibadah ge. Nya buktos namanya nalika azan dongkap teh Pak di mushola teh. Anu azan eta anu qomat eta imam eta makmum eta kadang aya 5an di horeg tihangna 4 gitu. Jeung tihang 4. Makmum nama hiji bae. Anu rada rame teh minangkana magrib we ungkul kada naon ka tambahan budak laleutik. Sisa nama anggar bae. Oh gitu. Padahal lamun kudu ya. Lamun kudu iya, kudu rame. Ya ning pas sok sering nyebateulin pangaosana tuh wajah-wajahnya wajah-wajah di mana-mana ya wajah ini gitu. Ya, agi dia, agi gitu, agi gitu, agi gitu, wala-wala. Di diri itu ieu keneh bae nu meureling teh. Gitu. Padahal lamun emutan ulah waka sadesa Cigondang gitu. Cacak sa RT atana pisa RW gitu. Meureun majelis kitu kudu nama pinu. Nya wajar kayak homo teh mah minari jalmi anu as-sabiqunas sabiqun. Hayya 'alas shalah. Eta mah jam terus jam 11 geus aya. Jadi jam 11 keur masake bakal ditinggalkeun. Kunaon arek salat padahal jam 11 keneh. Ari urang mah kan beda. 11 keneh. Da urang mah cacak azan ge atuh keur masak mah moal kudu dieureunkeun. Pamong cek urang kagok. Urang moal urang mah kana aya alas shalah keur masak sayur asem. Mah kudu dipaleman. Paleman urang langsung kacai moal eta teh. Kagok cek urang teh eta. Boro-boro kitu pan urang cacat urang mah bade naon bade azan nguping padahal ti enjing ge pikeun masak teh aya waktu teh aya da kukumbah tos beres bebenah tos beres geus tos beres tapi keneula ulah masak mah sayuran mah tos aya da tos aya mamang baluk gambaran tapi kunaon rek ngadadak azan mah cenah can masak padahal eta teh galau eta teh ieu teh kumaha masak sholat heula masak heula sholat heula lamun sholat heula ti mimiti sholat tepi ka assalamualaikum nata urang masak kabayang nyaterekeun naon sangu terus kitu ngurutan nyayur asem heula terus kitu ngagoreng heula terus ditata terus sholat teh beres sholat teh nata urang masak kudu ieu kamu salat heula. Cek urang masak heula supaya tenang. Ari namina masak heula. Ngaran urang mah ibu-ibu. Sanajan nyayur asem lauk asin jeung goreng tempe unggul nyambel. Pancek setan teh atuh takumbang heula. Kekecengna. Beresan heula, lapola komporna, sapuan heula dapurna, piraku pabalatak sahebat-hebatna masak, kamu sakitu sajana pedah eta teh. Cek urang pan akhir deui we kan ya cek urang bari masak bari salat cek nyolotkeun heula naon sangu terus leukeun ngasuk sangu tak nyalon sayur asem bari gabolakeun bari salat pan eta keur salat kabeh ge gloprok eta salat ieu heut kurang mah sampai kaki itu terakhir gitu kurang mah gitu ari as-sabiqun mah bakal gitu kan ya jam 11 teh bakal liren tina aktivitas arek naon kadap deui gugur padahal sajam keneh jam 2 teh tos beres aktivitas eureun tina aktivitasna eureun tina pada balanana bade naon bade salat asar bade menghadap ka Allah balik jam 5 teh tos menghadap ka Allah hatena anu tos cumantel ka Allah Subhanahu wa taala. Nah wajar terleng teh di surgana gitu. Lumpat we.
Dina siratal mustaqim ya tumpat tuh. Gitu. Maka wajar sebenarnya tullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Golongan anu bageula mah umat kanjeng Rasul anu ti payun mah para sahabat tabiin suur anu kitu teh nya. Nah, terus mana deui wa qalilum minal akhirin di zaman ayeuna mah cenah anu bakal kitu teh saali. Sayyidina Abu Bakar kan bunghar Sayyidina Abu Bakar teh kebona di mana-mana kebon mana. Tapi sadayana seep dipasikeun di jalan Allah. Siti Khadijah, terutama Siti Khadijahnya. Siti Khadijah sareng depan 2/3 kekayaan kota Makkah eta teh gaduh Siti Khadijah. Bayangkeun, mun ceuk urang teh mah ari Makkah teh kan provinsinya. Provinsi Makkah. Berarti 2/3 kota Banten, benar provinsi Banten harta teh eta teh gaduh Siti Khadijah. Pungharna luar biasa. Tapi ternyata para ibu sadayana hartana diseepkeun sadayana di jalan Allah, dipasikeun ka jami-jami muslim, anjeunna mah bade pupus ge kain kapan teh kirang kene. Teu kapeser kain kapan acan. Dugi ka kur nuju ngarang nenan Siti Fatimah anu kaluar tina cai nena teh lain cai-cai acan. Komo cai susu mah tapi kaluar teh darah. Ubah kaping kaya leuteun. Kanjeng Rasul sampai nangis. Ningali Siti Khadijah sakitu kaya raya, sakitu bunghar serba naon aya, serba naon gampil nalika naon nami teh nikah jeung Rasul kalakah gitu. Dikamanakeun hartana atuh eta jami muslim garadukeun acuk di mana? Di Siti Khadijah. Jami muslim garadukeun harta garadukeun rokok di mana? Di Siti Khadijah. Jami muslim gaduh pakaian di mana? Di Siti Khadijah. Anjeunna mah acukna sampai aya 20 genep tambalan. Acukna ditambal anu sobek ditambal deui. Sabok ditambal lipat anu urang mah mungkin cumpang camping bener gitu mah. Urang mah karak saek sakali jadi lap wae pan langsung. Tina naon mayunkeun heula batur daripada diri nyalira. Wajar ya. Wajar lamun tamak as-sabiquna sabiqun tullatum minal awwalin suur zaman kapungkur mah ada ayeuna mah gampang batur aing heula beres aing gampang batur keluarga heula gitu kan beres keluarga gampang batur besti heula kira baturna mur wae gitu mah urang kan ada sifat kitu ayeuna teh. Maka masya Allah banyak para ibu saya wa qalilum minal akhirin. Ieu teh lain berarti kieu tuh. Meureun kieu pikeun urang mah. Can tiasa urang dugi ka dinya mah tapi urang kudu berusaha kudu jadi ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Eta urang. Da urang ningali ka dinya mah asa tebih teuing urang mah tebih keneh urang mah nya perasaan gitu. Asa tebih keneh urang mah perasaan. Tapi kan urang minimal can dugi kadinya ai hoyong mah tiasa dugi kana tingkatan eta lebih bae dihisab henteu kadinya oge ashabul maimanah atuh sok maraoskeun hisaban ge atuh hoyong hisaban teh enteng sok sanajan cenah urang teh naon namanya teh ngajabat siratal mustaqim ge atuh ulah anu kudu hararese sok sanaos atuh cenah naon urang teh kudu nampi kana buku catatan amal ditimbang atuh timbangan teh anu berat teh kabelah katuhu ta eta para ibu sadaya. Tak urang gaduh pacuan hiji deui urang mah gaduh harapan hoyong kalebatna wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ya teman soalnya dia kan Sina Usman apa na tepan tahajud kan mamatkeun Quran. Rokat ka hiji 15 juz, rokat kedua 15 juz. Hari urang. Nah, berarti pikir pacuan urang. Pacuan urang mah sanajan terugi kadinya pijau udah apal-apal aja 15 juz nage. Juz amal lagi nu apal teh sampai kana dina atoinana. Juz amanah nu apal lagi kana baduha kaditu nama. Wasamsi kita lomba Bollywood acan lagi urang teh.
Kita kadang masalah Tuhan yang pakai WhatsApp sih pertama-tama terapung-rapung. Ujung-ujungnya makruh udah ya, aja kuliah. Kepake naon, kepake ujungna urang teh. Keun lagi dong maksudna teh. Gambaran tapi teuing kadinya mah teu apa 15 juz nage, teu apa 15 juz nage. Atau minimal urang dawangna teh ulah sampai ninggalkeun pasunahan-pasunahan anu tos biasa dilakukan ku Kanjeng Rasul. Tadi teh mudahna pa ashabul maimanah tima ashabul maimanah. Jadi neng mau tandainya sunnah teh ya sunnah. Da ari fardhu mah terus kudu dicarioskeun. Ari fardhu mah jadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tengah final cenah saum Ramadan. Eta mah terus kudu dicarioskeun da kewajiban eta mah. Jadi daek teu daek, turun teu turun, sageup teu sageup, dongkap we. Waktos eta dongkap we kewajiban eta urang kudu wajib ngalaksanakeun. Makana pikeun anu wajib mah pada musalna teu aya anu namina bahasa nu ngalem. Nu ngalem anu wajib mah. Subat pernah jami malam, bus eta mah nya mane mah mandi rajin salat duhurna pernah teu? Bu mane mah mandi rajin salat asarna pernah teu? Teu. Sanaon kewajiban eta mah. Tapi biasana mana anu urang kudu ngudagna? Dina mah kan urang mah nilai plusna. Nilai plusna. Mana nilai plusna? Dina salat sunnah, dina puasa sunnah. Maka dina anu nilai plus mah aya nu eta pangalem ti batur teh. Rajin salat qobliyah ba'diyahna aya? Aya teh? Aya. Rajin salat tahajudna aya teh? Rajin salat duhana aya teh? Aya. Tah eta nilai plusna. Jeung deui urang nalika urang biasa ngalaksanakeun nilai plusna ternyata eta manfaatna pikeun nambahan kakurangan fardu urang. Da fardu urang teh salat fardu urang mah seueur keneh kakirangan. Ya, terus adina surah Al-Maun teh apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka jama-jama anu salat. Jama anu salat ge cilaka keneh. Jama anu salat ge cilaka keneh. Mana jama anu salat anu cilaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Eta jami-jami anu dina salat teh paroho. Paroho dina naonna? Didinya di manaan cenah ku para alim ulama. Hiji poho dina naonna? Dina waktuna. Aya salat tapi waktuna sadaekna. Ya, kan nama autul amal nanti as-salatu fi awqatiha. Pang abdul amal teh salat awal waktu durder lah gitu ya. Daun cenah durder. Kaduana cenah sabun teh didinya kalau kana sabun teh sok poho tina naonna an ada iha bi arkaniha wa syurutiha. Salat urang teh kadang cenah teu make syarat rukunna. Salat urang rukuna teu dinam dilaksanakeun, syaratna kadang aya nu teu dilaksanakeun. Contoh, nek anu gampil lah contohna gitu. Rambut sok masih ka mana-mana keneh. Atanapi cenah jempolna nonggol keneh. Saburang moal imam mau salat teh capek. Assalamualaikum warahmatullahi jempol ke nongol we. Ya sana kitu kan. Jempolna. Gitu kan urang abi posisi kan ieu teh berarti salat. Ya pas ieu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaluar. Makanya neng mah pada musarena kami menuju eta mambe tarawihna lagi kami berjamaahnya. Kata nabi dirompok ke kami kira-kira mukanana teu panjang ngage kos kaki satengah sapotong unggul kanan. Dan kiri mah tara bermasalah ieu mah da katidian ieu. Kami ka majelis ge kami bade berjamaah nyanda kos kaki we sabeula. Dianjeun. Da ieu nu sok bermasalah nu nongol we teh nu ieu. Eta mah urang ieu ngage kaos kaki pan aman. Ieu ge alah kayak kaos kaki ketutupan. Wihan deui. Jadi ulah waka lamun urang ketingali Allah kitu, ulah waka hoyong ditampi ku Allah. Sana gitu acan. Siga gitu. Ayeuna pareku sadayana salat nama tapi syarat rukunna teu dilakonan sahun eta teh kalebetna teh fawail. Atanapi cenah anu kalebet kana cenah eta teh jami anu keur salat teh cenah hatena teh malaweung. Kan eta pada malah urangnya. Jamina mah hakim kena.
di tengah rompok, di tengah kamar, kalau Allahu Akbar kabiru, kalau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, jalmi nama eta bacaan apa? Ieu nama ieu, tapi hatena jalan-jalan terus jauh. Jalan-jalan. Rek hajat sabulan deui hajat nama. Da eta rek hajat sabulan deui atuh bersolat hajat bae. Keur siang mah keur ngalamun saha deui kudu diondang catat heula, kudu diondang teh. Teu kabayang, keur solat mah si eta yeuh. Si eta kabayang eta nu diondang teh. Undangan. Saminggu deui kudu balanja naon ditata balanja ditata pikueheun ditata naon namina teh pikeun sagala endah sabulan digonggu ku walhan siwalhannya diganggu ku siwalhan gara-gara hajat ka mana coba eta urang terus itu kan maka ajar gitu kurang nalika cenah kurang sholat sunnah aya qobliyah ba'diyah aya awabin aya witir aya tahajud aya duha eta teh kanyaah Allah kanyaah Rasulna kami urang sadayana da apaleun hambana umatna kana itu gitu gitu jadi qobliyah ba'diyah nambalan kakurangan sholat kurang kalau teh panggil teh hisaban teh hitung salat teh hitung malaikat hitung sedangkan eta salat teh mimiti urang balik nepi ka urang maot mun urang balik 13 tahunnya sampai ka urang maot 20 tahun gitu hiji ada gitu kalau teh kumaha malaikat Gusti ieu salatna pokona mah kitu we Gusti malangkung kuninga pokona mah eta macana tina 40 tahun pernah khusyuk teh barangkali mah Gusti ieu teh cek Allah teh gitu. Coba malaikat tinggali sholat sunnahna, gitu. Sholat sunnah ditinggali. Cek Allah malaikat teh kumaha? Gusti rajin ieu mah rajin. Rajin ieu mah. Pokona mataran ka kantor ieu mah. Kumaha cek Allah? Tambalkeun pasunahanana kana kakirangan sholatna. Tambalkeun. Maka didinya teh cenah mah kalolos kan. Tapi lamun pas dihitung tinggali pasunahanana. Wih. Kosong. Kalau dia badiahna kapul nggak namun terhitung. Mun itu mah jadi badiahna ge. Kadang mah cenah duha ge cenah arek opat terhitung mah teh dua-duana cenah. Terjadi opatna kadang naon naon salahna kaca daya teu da muak. Teu eta teh. Kadang mah cenah duha teh kadang dua cenah niata mah arek opat teh aya tamu manten. Atau nuntos dibuka eta bukanana diteruskeun duhana mah anggeus ieu menang 2 gitu. Ditingali wah ngedul cenah imah Gusti kakapeungan ieu mah. Teu aya artos mah cenah ieu teh taradaekeun salat sunnah. Tapi lamun keur susah we nembe aya daekeun tahajud ieu teh. Lamun keur gaduh artos mah taradaekeun duha ieu, lamun teu boga duit teh kana ieu duha ieu. Lumayan gitu ge. Kumaha didinya maka cenah salat teh cenah para ibu sadayana nanti namina teh didinya teh cenah bakal detilkeun ditaruh sama masalah salat cenah selama 1000 tahun. Maka kumaha cenah salat teh yang kurang hanya misalin sebenarnya cenah kodonya kami kodo bageula aya kami aya tadi kodoan kami teu gaduh kodoan mah bageula teu kudu kodo urangan bageula urang mah timnya dibalik nepi kaina camperah dilakeun salat lah kodo seukeun sunnah tapi lamun urang bageula pernah asana gitu asana pernah gitu ninggalkeun asana atau pilih bageula pernah gitu tah Iya. Tidak asana sering. Pilih gitu nya aya pernah maka kodok sok. Surga naon cenah? Data Allahumma paksakeun maka kali kitu nih. Teu Allahumma paksakeun, teu Allahumma keureuyeurkeun mah hese. Katakan mun emotanya kan kitu nya. Umat teh sanes yang paling kagetkan dina kitab ieu tafsir Yasin, tafsir
tafsir tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa sholat fardu kurang lamun can dikodoan can aya nu mediaan tapi hoyong ditambalan ku sholat sunnah kudu 2000 rakaat sholat sunnah sawaktu lamun duhur pernah ditinggalkeun bari ku urang teu dikodoan ke di dunia hayang ditambalan ku sholat sunnah urang maka cenah kudu ku 2000 rakaat 2000 rakaat kudu bara bulanan urang nya eta sedengkeun mun kudu bara bulanan teh nembe sawaktu ngumpul nya daripada kitu mendingan di ayeuna urang enteng teh paksakeun urang mun teh ibu kadinya mah urang teh moal aya maksakeun si daru maos abdi mah bageura teh sok aya ninggalkeun farduna gugah urang oh nya daripada kunaon aya bab qada kunaon aya bab kurang ngodoan kitu Allah karunya supaya ulah loba teuing beban mungkin di yaumil kiamah di dunia mah beban teh tiasa buka dosa sakumaha gedena tobat buka dosa sakumaha seunna istighfar beban urang istighfar tobat dientengkeun tapi ayeuna urang jejeritan ke di yaumil kiamah jejeritan di jero kubur moal aya manfaatna curi di jero kubur jerik di yaumil kiamah Gusti ampura dosa abdi Gusti tapi tobat abdi bakal gitu bakal eta teh jami anu teu tobat di dunya teh atuh tos moal ditampi ku Allah teh dalai waktosna ayeuna mah urang ya urang sakumaha gunungna dosa urang sakumaha lautanana dosa istighfar urang ka Allah tobat urang ka Allah Gusti moal doa deui abdi kieu moal doa deui ngalaksanakeun nu kieu abdi bakal sae bakal langkung sae bakal getol ibadah bakal naon namanya teh moal migrang deui tidinya panghampura Allah magfirah Allah langkung agung daripada dosa urang di jero kubur mah hayang balik deui kumaha balik deui urang jejeritan Gusti abdi kuingkeun deui Gusti abdi arek salat arek ngodoan anu bageula abdi arek salat Gusti cek Allah telos teuing kaluar mah ka ditu kaluar milu ka ditu milu salat coba kumaha lamun eta jalma geus maot milu salat boro-boro makmumna imam lagi milu kabur perkara ge di mushola aya bobongkong cek Allah teh geurah maneh arek milu ngaji mah hayang milu pengajian hayang milu ngaji Quran hayang milu pengajian geurah ka ditu kaluar los soalna mah ayeuna lamun kaluar milu ngaji diu ke tengah-tengah kumaha lawang aja maana neng lagi milu kabur urang ayeuna di dunia arek minta tolong bisa minta tolong terus minta tolong ka sasa urang biasa keneh tulungan dia kudu kumaha abdi tulungan dia abdi teh kedah kumaha urang bisa keneh seueur dijalmi anu urang tiasa dipenta tolong tapi urang di jero kubur minta tolong ka saha di yaumil kiamat minta tolong ka saha ayeuna jalmi cenah geus maot minta tolong kaluar deui tulung dulungan wae aya ge sieunan kaluar deui acok-acokan tulung ayeuna tulungan wae nu aya ge tulungan pingsan baru di dieu keneh laras teh maka masyaallah maka urang pikeun urang pami urang sadar kadinya dan kitu nya Prabu sadayana target aya kudu aya naon cenah kudu gaduh target lamun teu gaduh target mah atuh ibadah teh sakingingna we kami urang gaduh target mah oh nya sorbon neng ge cenah dina keteranganana sorbon neng sih mah dina keteranganana nya keterangan pancen lamun hoyong adi rahmat Allah qabliyah badiah ulah kirang 12 rakaat urang dihitung ku subuh karab 2 duhur 2 berarti kudu sabaraha deui gaduh target mah minimal dugi kana target langkung sae lebih dari target tapi lamun urang oh ieu can kenging ieu kudu di mana tambalanana kan urang gaduh target oh jalapan pami maos Quran lamun hoyong sebat mukmin anu sampurna ulah kirang 100 ayat urang ieu nembe bara ayat dimaca teh dan nembe yasin kirang keneh tambihan gaduh target urangna da lamun teu gaduh target kitu mah kena atuh kabujeng salat teu kabujeng henteu kabujeng maos Quran teu kabujeng mah henteu nasabna teu gaduh target urang teh sedangkan seseuna mah teu kabujeng nya teh sedangkan seseuna mah teu kabujeng cacak gaduh target ke kadang masuk teu kabujengna nah sok ieu Pak Ibu sana kami gambaran waktu tos diburu-buru sok aya acara qobliyah ba'diyah duhurna gambaran teu kabujeng oh berarti ya dina qobliyah asar kudu sabaraha oh berarti ke dina ba'diyah dina qobliyah magrib
Da urang hoyong targetnya dugi ka mana kadinya. Tah, gaduh targetnya irama ternyata rada memacu urang teh supaya naon semangat. Mun tadi kitukeun mah tuh setan mah mujur setan. Setan mah mujur bae pagaweanna mujur lah. Yang penting mah padu bae uyuhan sakitu ge bisa. Batur mata ngadaikeun salat-salat acak atuh entos. Setan. Mulai peningkatan gitu. Terus kami pami bener kakatun kopiah di kalsakeun sabaraha salam sabaraha rakaat gitu. nya. Masuk minta kan tadi. Nya pami gambaran qobliyah teh biasa asalna berarti opat. Gitu tambahan tambalanna kadinya Tambahkeun kadinya. Gambaran ya asal ieu nang dua sedangkan ieu teh kana dua-dua. Ieu lamun magrib berarti biasa kana qobliyah magrib ya qobliyah magrib gitu. Udah, ari qobliyah magrib teh kan emang bueur muakkad ya, bueur muakkad. Ari saya nama kami magrib mah, saya nama emang langkung naonna. Langsung naon? Komat eta oge karegosna pikeun anu berjamaah di masjid. Urang pang anu berjamaah di masjid mah kudu langsung komat saena langkung komat. Sebab lamun tamat teu langsung biasana kan jami teu dongkap sadayana. Datang anu ti awal ke telami lebo dongkap ayeuna kan ari magrib pas ada waktosna kecuali paregosna ai urang mah pan antosan saha urang antosan saha da urang mah teh antosan maka urang mah qobliyah bae magrib ge gitu kan terus komat saha berarti Musola terus komat gitu. sana terus komat di urang mah teu ya kieu ya amali kieu ya urang mah henteu kudu jadi patokan di mana di masjid. Jadi urang mah masjid terus teuing urang mah di Lombok ari kumaha salah kieu nage pakieu. Di cenah ulah komat da kacar komat di masjid lagi. Itu kan ya. Masing-masing teu aya pertalianana gitu. Sanajan tos komat di masjid ari urang mah da sorangan emang urang berjamaah. Kecuali urang teu naon namina teh berjamaah. Bae urang teu kenging parebu sadayana. Nah, kulantaran di masjid depan gitu, kaayana nanya, maka cenah kami di masjid, maka kaayana tanda sholat, kami magrib, mak saya nak beres adzan langsung naon cenah komat. Kecuali kami tamak imam macan ayah. Tinggalian anu biasa jadi imam ya, daripada ngantosan ngalanggur biasa naon heula, qobliyah heula ngantosan imam tacan aya. Ari imam tos dongkap tos aya di dinya, langsung saya nama cenah magrib mah langsung naon komat. Ari urang mah pantena diantosan di Lombok sada urang ngumpul. Maka urang mah qobliyah heula nembe naon cenah magrib, nembe urang ba'diyah magrib. Komo kalituna pami urang awal. Tah kitu seperti itu. Yang depan sore teh nya. Iya, pami urang dongkap, ari urang dongkap berjamaah. Ari urang dongkap berjamaah. Kunaon pangna aya qada qobliyah. Aya qada naon cenah qobliyah. Rasul dina aturan Islam aya namina qobliyah biasa diqodoan. Gambaran kumaha? Lamun gambaran urang ka majlis, lamun urang gambaran ka mushola, urang gambaran datang ka masjid bari kedap deui bade naon qomat ulah sok qobliyah. Di masjid. Ulah sok cenah Qobliyah. Pugu batur teh tinggal salam. Tos ngarantosan bade naon qomat. Tara we urang datang sok ieu qobliyah. Awas, eta teh cenah goreng paregusan. Sae keneh urang teh ulah qobliyah, iraha qobliyahna mungkin sabada urang ba'diyah. Biasa dikodoan qobliyah teh. Kunaon pangna cenah kitu? Lebih alus keneh hablum minannas ngahargaan keneh ka jalmi. Dina hate jalmi cek urang mah ari qobliyah teh tadi datangna. Aing tadi di dieu nungguan. Aing mah tinggal salat, ieu karang datang langsung qobliyah so ieu nu kitu. Bener itu banyak. Awas eta. Jawabnya teh dina hatena mah ada melutup eta. Leres. Melutup atau urang jadi melutup lieu. Lamun aya urang mah patugas kieu we ngantosan aya saja bidai ya. Anu tinggal naon assalamualaikum. Nuruan qomat ai kurang tara domo ya jami. Allahu akbar cenah. Eta kan urang teh ngobrol dina hate. Ngobrol. Iya. So, begitu. Maka lamun urang pikeun urang posisina aya hablum minannas didinya ngahargaan ka jami panjarana ageun. Iraha urang hayang qobliyah da biasa qobliyah. Kami biasa eta oge. Teu biasa mah ulah sosoyan qobliyah. Kami biasa qobliyah. Kumaha ye udah qobliyah urang kaberangan. Kieu qobliyahna sabada ba'diyah. Beres urang naon namina teh qobliyah gambaran salat asar sanaya eta. Sok teu kurangan salat asar. Bada asar qobliyah. Ngodoan usolli
sunnatan qabliyah tal asri arba rakaatin qada'an lillahi ta'ala. Asana kurajin mau kurajin. Nah gitu ya. Tapi kurang ya. Karena di kaki itu agungan mana ganjaran qabliyah sareng hargaan jalmi? Agungan kene ngahargaan jalmi. Aya hablum minan nas. Islam anu dikangatur teh kitu. Tanya. Maka nya ieu mah sunnah, ieu mah cek urang teh mah ngajagi perasaan jalmi. Pan lamun bade qabliyah mah tuh datangna awal sih. Setelah acan azan kurang geus aya ka mana kacai. Ieu mah batur geus ari komat kalak turu nyung datang. Qabliyah deui. Maka antisipasi supaya ulah lami dina qabliyah maghrib mah, maka maghrib mah cenah pami di musala saya kene azan langsung naon cenah omah. Jadi tema kitu kecuali pan kami di pesantren apa di pesantrennya punten. Ai di pesantren mah santri teh tos araya. Sampai waktu teh jadi adan teh sadayana santri tos naon? Qabliyah henteu nungguan anu teu aya. Dan wae pan ari santri mah, ari urang masyarakat kitu teu. Teu pandatangna bisa kumaha aing we. Nya teh. Pasakarep teh biasa itu. Ya, lamun ari qabliyah datang awal-awal kan teu kitu atuh kumaha aing we. Yang penting mah anda berjamaah mah gitu. Lantaran masyarakat mah teu apal kumaha dongkapna, maka dina qabliyah maghrib mah sayang kene enon azan der omah kecuali cenah lamun teh mah cenah ngantosan imam pamit ajan aya imam. Ka mana ieu nya? Oh kitu lah. Jadi wa qalilum minal ahli. Dikeun target urang malah mudah-mudahan matiasa dugi kana wasabiqun as-sabiqun hayang we nya. Karena urang mah fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Jadi doa nate Allahumma faqsir. Tahu beraya? Selanjutnya. Tajami-jami anu eta di surgana ala sururim mauduna. Itu. Tapi ya keterangannya di Rasulullah kekala sururim mauduna lah. La tazalu khata'ifatun min ummatil zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalaqahum ila qiyamis sa'ah. Ya ayat panghubungan di Rasul. Inna fi hadhil ummah sab'ina alfan yadkhuluna jannah bi ghairi hisab. Cek Rasul, di umat kami bakal aya 70.000 jami anu bakal lebet ka surga tanpa bi ghairi hisab. Teu gage hisab. 70.000 di zaman Kanjeng Rasul. Kebagian mana orang? Wah, insyaallah. Amin. Tapi ayat terusanana ya. Ayat terusanana 70.000 anu lebet ka surga biogali hisab teh. Tah ayat terusanana ma'akulli wahidin sab'una alfa. Setiap jalmina tina 70.000 eta bakal nyandak 70.000 deui anu bakal lebet ka surga biogali hisab. Amin ya Allah. Bagian ya Bang? Bagian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, 70.000 anu saja tiap jalmina nyandak 70. Sudah bacana dan karyanya ya. Mangana teh Masya Allah karibul sedenya jeung Rasulullah cenah kami hoyong cenah umat kami teh cenah rukul jannah ruku alil jannah hoyong cenah umat kami teh saparapatna tina ahli surga. Atulah saparapatna teh cenah ahli teh suluh suatu seperti di surga aunis pihak hoyong nama cenah setengah ahli surga. Ahli surga setengahna hayang di umat kami, setengah nama mangga di umat saat acan kami. Sudah pun atuh ribu nabi 124.000 nabi 314 rasul para umatna oge pan araya. Nah kabagian setengah sok los anu setengah deui umat kami nu leutik. Cek Rasul kumaha cenah kami teh al akhiruna fil zaman as-sabiquna fil jannah.
kami teh pangakhirna diutus mah, pangakhirna dirupna mah, pangakhirna zamana mah, tapi as-sabiquna fil jannah lebet ka surga mah pangpayuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di urang teh sanajan pangpetekel. Pangaralitna urang kanto. Urang pangaralitna di teu teh gede palit urang mah. Kali 2 meter panjangkung lagi. Rata-rata sama teh setengah sama teh 70 kayaknya. Tapi sanajan pangpetekel teh bahkan umat-umat serta kaget saha yuk terlong-terlong wae leutik kieu. Ternyata eta teh umat kanjeng Rasul. Jadi pangpandeurina ge cenah pangpayuna bakal lebet ka surga. Amin ya Allah. Katakan sampaikan kami kamari dahuludannya. Jadi inti nama tuturkeun Rasul, tuturkeun sunnah Rasul, tuturkeun akhlak Rasul. Can tiasa 100% ge minimal tersetengahna lah. Can setengah ge minimal 10% urang biasa nuturkeun Rasul. Urang teu teuing cinta ka Rasul mah manfaatna ge dugi ka yaumil qiyamah. Syafaatna itu. Urang maturnya ningali amal mah amal naon? Amal tapi dah sugan aya nu ngaku mungkin di yaumil ala sururim mauduna jami-jami cenah anu dina yaumil kiamat sabiqun teh eta teh ala sururim mauduna bakal aya dina luhureun ranjang-ranjang anu taletes ku permata. Ranjang-ranjangna didamel tina emas permata, ditaletesna ku permata, muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Nyararan deui, nyararan kai. Nyantai lagi cenah sabar-sabar cenah. Sakalian teh 70 tahun. Moal buga nyantai 70 tahun. Ulang 70 tahun masa umuran orangnya. Orang mau 70 tahun terbuka-buka kumaha orang mah. Salah pikir mah sadin tanah ya nama pokona mama tenang baik bapak ieu mah kami. Angger acak-acakan mabok. Angger anak can kamandian. Mau bisa nyantai orang mah. Kumaha nyantai-nyantai lagi cenah. Cek salah kita tenang mah, emang bapak nu masak, ulah tenang teuing, masak beres, bapak latak maknya di dapur. Salaki masak masak teh masak. Angger cai atuh ditungguan bae cai. Ai urang kabari angger cai. Beres bageun. Beres kelapan naon kompor urang nanya asak sangu, asak cai, asak sayur beres kana. Ai lalaki makan masak teh masak bae. Eta labuh tilas-tilasna. Biasana kitu tah. Mamang laras. Urang pada naon robak beres urang mah. Kamu cek salah kita tenang mah, kue enak mama, bapak nu masak, tenang, istirahat, udah tenang teh. Nah, ahli surga mah cenah muttaqina fi 'alal ara'ik, muttaqina fiha mutaqabilin. Eta teh cenah 70. Nah, papayun sareng-sareng, bari ngobrol sareng calogena, bari ngobrol sareng keluargana. Saminggon sawangsulan tiap Jumat parebu sadayana cenah bakal tiasa patepung, bakal tiasa ngobrol sareng keluarga. Eta paling indah teh kitu kami putra incu mamang ua sepuh urang tiasa urang ka surga teh kitu teh ku taqabil nih. Jadi saminggon sawangsulan teh biasa ngobrol sosorian deui kumpul deui. Ih paling indah. Ayeuna bahkan tiasa diangkat derajat teh kupeda aya keluarga anu naon contoh kieu ibu bapak nama ngedulah contoh rada ngedul ya tapi lebet ka surga putra nama ulang tahun getol surga nage rada luhur mungkin teh ieu teh si derajat indung bapak teh bisa diangkat diakurkeun derajatna disamikeun jeung anak incu gara-gara aya anak anu naon namikeun ka surga contoh gini. Nah maka paling enak teh mutaqabilin saling papayun-payun teh saling ngobrol, salingnya nonton, seri, saling cerita, eta ahli-ahli surga. Lamun teh mah babarengan sareng keluarganya. Dan sekeluargana atuh aya nu ngarencangan, sanu ngarencangan, nya carogena. Caroge urang telebet ka surga, bakal dipasieun caroge di surga. Tapi da anu paling indah mah mun caroge urang nu biasa bet ka surga. Peot ge ayeuna teh mah kasep deui. Ya ganya aya mah gidong teh ayeuna teh mah boga 30 meter atuh da. Jangkungna sabaraha cenah? 30 meter. Jangkung mah
Ulah bayang teh, ulah bayang. Ibu-ibu mah penyebat penjangkuna pan ngabayangkeun gagaduhanana. Dan itu adalah saukuran lah. Moal atuh kira ku gagaduhan sagem terong moal. Ai jangkungna 30 meter mah. Gagaduhanna orang cenah sadinten teh tiasa diangi ku caloge teh sampai 60 wangsulan. Astagfirullah. Iya lah. Ayeuna ngolok ka 60 wangsulan. 30 wangsulan ge pantas. Lekok nang teh. Ya, itu mah pan nafsuna ge lampah. Jadi anu teu tiasa dibayangkeun di dunia, anu teu tiasa teu naon namanya teh kanikmatan di dunia teh teh teu naon namun dibandingkeun sareng kanikmatan di akhir. Coba teh kumaha 60 kali teu dibayangkeun kewe prakna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yaqumu alaihim wildanun mukhalladuna bi aqwabin wa abariqa wa ka'sin min hamim. Teruskan tanya. Saudara sih 13, 14, 15, 16, katena 17. Ayat-ayatan ayat. Pertarosan lah. Saja pada nas eta masalah kodok teh eta. Kan seueur